Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampurasun. Rampes. Kurang rempeg sekali deui. Sampurasun. Rampes. Ai deui ah. Sampurasun. Rampes. Kumaha damang? Alhamdulillah. Damang. Alhamdulillahnya kami damang mah. Mugia urang sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Mugia urang oge dipaparin kesehatan sareng kasalamatan kanggo diajar dinten ayeuna. Alhamdulillah dina danget ieu dinten Jumaah kaping 16 Juli 2021 jam K2 lawungan K2 dina pangajaran basa Sunda urang tiasa kempel deui. Tah, satu acan dikawitan sumangga kaemna mimpin doa. Nalika mimpin doa nu sanesna ngadoanya sing saregep. Oh, mangga kaemna sumangga. Satu aja diajar ulang ngadoa sesarengan ngadoa di kawitan. Rengsek. Alhamdulillah ngadoa oge atosnya saatos ngadoa ayeuna ibu bade absen. Regepkeun ku hideep anu namina dipanggil mangga ngawaler. Anu kahiji Anissa aya. Aya Ibu. Suanten Ibu jelas? Jelas Bu. Jelas Ibu. Asti? Aya Ibu. Alhamdulillah. Jelasnya? Jelas. Ayu Dias? Aya Ibu. Cindy? Aya. Dandi? Aya Bu. Desi? Aya. Eli? Aya Ibu. Aya, alhamdulillah. Tadi Ibu parantos ngabsen. Ayeuna satos ngabsen Ibu bade masihan aturan nalika pangajaran bahasa Sunda. Jadi nu kahiji nya nalika Zoom hideep teu kenging off cam. Ya, teu kenging dipareuman kamerana. Kan kayak Ibu nyangkeuna hideep tujuh ka mana kitu kan duka ngupikeun duka henteu tah. Anu kadua nalika Ibu nuju nerangkeun suarana di mute nya. Tapi pami ngajawaban tong di mute Ibu ka. Anu katilu kami hidup bade izin sapengker mangga teu sawios tapi dina chatnya atau nanti ka WA ka Ibu hapunten abdi bade cai sakedap nya. Tong lami teuing da Ibu ge tiasa nyirikeun oh geuning ieu mah lami nya ka mana duka ka mana. Terus anu utamana hidup kedah ngaregepkeun dina pangajaran bahasa Sunda ieu. Tah, ayeuna Ibu bade naros ya minggon kamari Ibu ngabahas naon nya nerangkeun naon anu terang teu masih emut Pedaran tradisi Sunda sawer panganten Bu. leres tah sia ge bade nyarios jiga nama teh sia aya nyarios naon Sawer panganten. ah Sawer panganten. leresnya sawer panganten tapi sawer pangantena perkawis naon kamari Ibu ngabahasna perkawis eusina leres teu nya prak-prakan kumaha prak-prakan sawer panganten teh sapertos panganten dicalikeun dina buruan terus disawerna ku juru sawer like ayeuna oge masih sami Ibu teh masih ngabahas tradisi Sunda sawer panganten
hidup kudu semangat. Kunaon kudu semangat sabab pami nyariosna perkawis panganten resepnya. Sabab naon? Saha nu di dieu alim jadi panganten. Aya tuh. Aya teu aya kan? Pasti sadayana hoyong jadi panganten. Bu, nah ngabahasna sawer panganten sabab dina sawer teh seueur ajen-ajenna, seueur nilai-nilaina. Henteu ngan ukur di sawer supaya rame, supaya nuduhkeun ABCD. Henteu, tapi aya papatah-papatah di kolotna nya. Katawis, Bu. Katawis tah nya. Ayeuna langsung kana kompetensi dasar atanapi KD. Jadi KD kanggo dinten ayeuna, KD kanggo materi tradisi Sunda nyaeta nganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan teks bahasan tradisi Sunda. Masih emut kan saur ibu dinten mingguan kamari ibu bade ngabahas struktur dina bahasan sareng teks sawer nya. Tah nu ieu tah nu pangah strukturna. Teras aya IPK-na indikator pencapaian kompetensi nya. Muka hiji hidup, muka hiji menemukan kata-kata yang sulit dipahami dalam teks sawer panganten. Anu kadua menganalisis struktur bahasan tradisi sawer panganten. Anu katilu menganalisis struktur teks sawer panganten dengan baik dan benar. Jadi nalika hidup nganalisis struktur dina bahasan atau dina teks sawer, hidup kudu manggihan heula kata-kata anu sulit dipahamina, anu sesah dicangkemna ku hidup, nembe ku hidup dianalisis strukturna nya. Tah, tujuanana setelah proses pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning yang terintegrasi dengan saintifik dan TPACK secara daring, peserta didik dituntut mampu menemukan kata-kata yang sulit dipahami dalam teks sawer panganten dan menganalisis struktur bahasan tradisi sawer panganten serta menganalisis struktur teks sawer panganten dengan baik dan benar. Jadi kieu anu dianalisis teh aya 2. Anu kahiji dina pedaran atawa dina bahasan. Anu mingguan kamari ibu nayangkeun video nu kahiji nu animasi nya eta pedaran. Masih emut kan? Pedarannya eta karangan nya. Terus anu kadua menganalisis struktur dina teks sawer pangantena. Teks sawer panganten teh anu dihaleuangkeun ku juru sawer. Ngertos? Nah, Ngertos, Bu. Terus ayeuna Salah sahijina upacara nyawer panganten. Ieu oge kagolong adat kebiasaan atawa tradisi. Dina prak-prakanana sabada dirapalan panganten teh direndengkeun dina kursi buruan, dipayungan ku payung hias khusus paranti upacara. Tuluy disawer, ari jalma anu nyawer biasana disebut juru sawer. Juru sawer di dieu miboga keahlian pikeun maca sawer. Boh eta dihaleuangkeun, ditembangkeun atawa dideklamasikeun. Nyawer teh sanyana mah mapatahan atawa nganasehatan panganten. Disaksian ku sarerea sakur nu hadir jeung kolot barudak. mohon aya Di burung bangukeun kuduan ceutir impen di manah nu jembat ayeuna mah beda deui jangan hidup lalagasan teu aya anu merebi diwangkit ieu kapayun asep kedatak kita aki nyubadanan kewajiban terus ngatur laki rapi anu kadadak ka ida kesan asep hirup muti
Saur Rasulullah estu rezeki mah tetep uhid. Kawas arek hirup lana tapi naku sabandi. Jadi struktur pedaran aya 3 emutkeun ya. Struktur pedaran aya 3, nu kahiji aya bubuka, anu kadua aya eusi, anu katilu aya panutup. Bu, bubuka teh naon? Bubuka teh nyaeta panganteur tulisan bisa ku nerangkeun gambaran tempat, nyaritakeun naon-naon anu rek dipedar, atawa nyaritakeun perkara sejen anu patalina jeung bahan pikeun babandingan. Jadi Naon bentena struktur pedaran sareng struktur sawer sareng bebasan. naon bentena struktur teks sawer sareng struktur Bebasan. dan bebasan, naon bahasan merenya atau pedaran. Nah, eta Jadi sama sami kawengku ku 3 hal. Aya struktur, eusi sareng panutup. Bentena nya dina eusina teh bubuka dina pedaran, benten sareng bubuka dina sawer. Kitu oge dina eusina benten sareng dina sawer. Panutupna oge kitu sami, kan pami panutup dina pedaran mah cenanya tadi teh perkawis aya kacindekan saran nya tak pami teks sawer mah biasana kana doa nya doa ti sepuhna kitu tah anu diwakilan ku juru sawer ngartos kawalakeun didiskusikeun kelompokna masih sami sapertos kamari aya 5 kelompok kahiji aya Nadila, Anissa, Eli, kelompok 2 sami sapertos kamari, kelompok 3 sami, 4 sami, 5 sami. Salian ti bubuka paluruh oge struktur eusi dina eta teks pedaran sawer panganten aya dina pada kabaraha jentrekeun. Aya dina pada katilu jeung kaopat. Nyaeta salah sahijina upacara nyawer panganten ieu oge kagolong adat kebiasaan atawa tradisi. Dina prak-prakanana sabada dirapalan panganten teh direndengkeun dina kursi buruan, dipayungan ku payung hias, khusus paranti upacara. Tuluy disawer ari jelema nu nyawer biasa disebut juru sawer. Tina teks sawer panganten di luhur, paluruh ku hidep mana nu kaasup kana struktur bubuka. Aya ada kahiji jeung kadua. Nyaeta Sok auskeun. nyukcruk galur ti karuhun nutur lacak para wali nyambung ka balarea ditinggal ti nini aki ngawaris kabudayaan seni Sunda sawer asli neda agung cukup lumur neda jembar pangaksami bilih aya kalepatan wireh ayeuna simkuring nyawer anu pangantenan. Mohon leras ieu kalabat kana struktur bubuka dina teks sawer. Kitu deui jeung struktur panutupna. Pik ku hidep tulis bagian panutup dina eta teks panutup sawer panganten. Aya dina pada pamungkas Bu, nyaeta pada akad 7 nyaeta war pawur jadi rahayu, rahayu manjing walagiri. Dah pun pikeun salawasna tinayungan maha suci. Ginanjar sapapawasna amin ya robbal alamin. Geus nantukeun struktur ayeuna ku hidep paluruh eusi nu aya dina bubuka teks sawer. Robana eusina nyaeta nyebut bismillah. Yen nyawer teh rek dilaksanakeun sarta sasambat ka Allah anu mangrupa pangeran urang sadaya nu nyepeng sagala alam boh di dunia boh di akhirat. Terus aya nu tiasa nyindekeun teu tina materi tadi. Nadila tiasa nyindekeun Nadila. Struktur dina pedaran bahasan jeung teks sawer miboga wangun nu sarua nyaeta aya buka, eusi sareng panutup. Bedana aya dina eusi unggal strukturna. Mohon lerasnya eta tos dilasisan tadi. Jadi strukturna sami mung eusina beda-beda nya. Classroom, Google Formulir, aya PG 10 soal maka ku hidep di eusian.
Ya, eta perkawis analisis oge, tapi dina soal anu benten lain soal teks tadi deui nya. Terus kanggo minggu payun insya Allah materina ngeunaan kecap undayan dina pedaran. Hartos, ibu kumaha nerangkeuna? Gancang teuing teu? Pas, Bu. Pas, teu kos jiga kamari gancang teuing. Rame henteu, tapi jigana ramean kamarinya ayeuna mah jiga teh seueur icingna hidup teh kunaon? Apa leuwih berat pada struktur analisis gitunya. Padahal masih sami sawer panganten ieu teh nya. Jadi ibu masih tetap nyuhunkeun naon saran ti hidup. Ibu nerangkeuna kudu kieu supaya leuwih rame, ibu nerangkeuna kudu leuwih kieu supaya leuwih sae nya. Ngertos?